kumaha dak ki lembur aing reher-reher teuing. Kemaran ai berdaknya. Ku aing di siaran tadi eueuh. Aing kudu ka mana nyaran budak. Jakarta teh di lembur lah nya. Pulang heuleung. Tis denge tis ceulitis hate ieu lah jeneng keur kuari. Aduh, aing hodak kumaha. Aduh, iya dak barudak kemarana, aing mending lumpang lah kawan abad. Anak saha dak ieu? Emak ka mana? Bapak ka mana? Gawe. Gawe nyarnan. Nyarnan gawe. Wan cicing ka mana nya? Tadi geulis ya? Beuh mana ting moh moy. Kemana ya anak aingnya? Di siaran kamu mana? Kemana ya bada ini nyulik kan? Ya na GPS nang dekat di belahan dia dah anak aing. Jadi itu anak aing, tapi jeung sanya eta bada yang diculik. Jadi lu nya. Ya jadi enak di dia. Kamu. Nah, bukan anak orangnya. Geus lah ya anakna. Nah, ini anak kamu nyareng. Atuh ya anakna. Iraha nikahna. Terus kebel. Aja berabad-abad bawa. Aja tentang hubungan orang baheula kumaha? Atuh teh nyaho eta mah, kumaha geus kawinnya? Encan. Kapan kunaon? Tadi nama menunggu kamu be, berhubung kamu eueuh lah. Lagi nama selingkuhin aku dongkil boga anak. Insyaallah benernya kami hendak balik bisa disiaran sama kami. Tuh nu hade bae. Semoga ieu nan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saling mendoakeun we. Heeh. Nek geura we cenah jeung emak. Lama We. Dan sarap sayang coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah kau yang paling sageman. Beuh aing galau-galau ting dak. Kabogo baheula si kawin batur. Boga anak deui. Kangres amat ieu mah hirup aingnya. Mending ngocak bae dong bencong ngocakna ge. Aing. Galau berat we kok duruk ieu mah teh aing dak ya hulu-huluna. Hulu tuur. Hulu nanti kumaha eta. Kalau disebutkeun. Galau berat aing kore mah frustasi dak. Frustasi ieu mah frustasi. Geus aing mabur aing nyer budak. Galau berat. Sedih hati aing sedih. Nona budak kok ini dalaban hiji-hiji. Bedih dorang. Nah, panggil lagi mamang eta taget. Mamang nanya. Mamang padagang? Tahu. Jadi lu orang itu ya. Hai orang kan besok mandi di bae. Mang, kunan ka mamang mo yung madang katukulan tuh. Oh iya karakna lah yang mamang dongki ya. Oh iya. Sardi yang kore. Duh, pokoknya malau dipajangkeun mah moal anggeus 2 abad aing ka daerah. Perjalanan hidup aing begitu rumit. Aingnya ada nya, aingnya berak mah. Dia kalau orang dia. Aing nekur hati ka daerah. Ada mamang kunan kita mah. Dia cemberut be tadi. Bogo dari aing tadi pepangge jeung mantan aing. Eta mantan aing pan nya. Oh, kuari mantan atuh. Pan ceritana aing bobogohan yang kumanehna. Kumanehna udah serius ka aing. Aing geus berjanji ke kumanehna. Ai pas aing papanggih tadi. Mau anak. Eta mah kang itu pengkhianat temen kitu ngaranna. Oh, sih eta mah pengkhianat. Ngan aing sedih teh geuna. Jama beuh aing sarekat duruk bae hate aing. Bener. Atuh mah asak ki kuari mah lawan kudu eta disanguan geuna. Hate kotak geunahnya. Sabar tahun gitu mamang bobogohana. Atuh lamun dihitung-hitung tahun mah aya 2 poe mah. Emang. Naon anta mah. Dak 2 poe ge teh dari edaknya dekeun. Waktu tidak bisa menjamin cenah suatu kebahagiaan jeung urang. Batu mah lewat. Ai jeung ai perasaan bogoh mah teh urang najan kakerak 2 poe ge serasa 2 tahun. Pan. Kitu eta. Mana ya painya? Tuh panggas mumpet. Oh, itu budak keren tuh. Ramai kita badeng kerba bagi sambako. Tadi teh cangkeun teh. Lumayan mansal gitu ren.
kenaran itu dia. Biasa bae. Ay, kalian si mamang dulu. Coba matana. Coloan dia nu kieu mah. Nah. Sedih aing. Oh, sedih. Geura Ting ulah aing dok teh. Awas dia diuk dinya. Pan leutik diuk nage. Udah kayak serempit aing mah. Itu juga tuh kadang. Geus detik deh. Aing boga ide, mengiri jalan untuk yang si mamang. Sugan ngajungkel. Kabur mah kayak gitu mah gas kami ya nak arulin deh ya kadik. Kuat deh mamangnya. Ah, Sabar be teh nya. oh nuncingnya. Semoga bahagia di mamang. Ayo, Hai. Oh.